langsung namru tewak ku Nabi Isa dicanak ka kapalidinya ka kulon kuloneun ieu alam dunya bijieun Nabi Isa ka kuloneun ieu alam dunya di luar alam dunya teh aya gunung ageuna 1000 lipeteun ti gunung Himalaya sumping kadinya dirojok ku dampal panangan Nabi Isa hanapna gunung cek diangkat teh gunung ngajungjung simpen teh budak di tengah-tengah turuban ku gunung nepi ka ayeuna hirup itu namina Aceng Dajjal gitu alhamdulillah sawating dan lalaki banyak neng Dajjal teh mah eta namina teh Aceng Dajjal nepi ka ayeuna hirup awal akhir bakal ka dieu deui lamun syuk Dajjal ka alam dunya nu panggilanna di teangan